Ya ngapain kau jangan mau kurung batang, buka, begitu buka, blek, nyara kerkarari, ada apa? Oh, cak Belanda ini bukan orang, tutup lagi, siapa tutup Belanda ge? Nah itu guys dianggap payah atau hirup kayak gagah jasa tuh, tutup, sekian bukan orang ini. Nah, seserian jodoh di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jere ka urang cek aman teh. Padahal urang ge sieun kayana. Di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantan Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur Megawati kemudian atuh SBY ku ari mah presiden urang dek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajeun kukumaha ge presiden urang dirasakan kurang setelah ganti presiden, wih, dolar naik melambung, perekonomian kuari keur ngarayap, perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus tuh urang bodoh teh. Jadi tenang-tenang wae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang mah bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha tah kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang mapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ye bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku nya urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu beda tuh sia ngarep ka Allah kata Allah mah teu kadeuleuh ieu kumaha sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae tapi lamun urang bisa ndeuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin
salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh. Ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh. Ku bodoh tenang-tenang bae. Biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok. Geus teu babacaan teh lah terus Allah mah nyaho nya dalil ngan eta dong Allah mah nyaho. Masalah bodoh jadi tenang. Geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae cenah mah di akhirat. Kalem bae dah mantep ngeunaheun jadi bodoh. Al-amila madzhabalah. Nu bodoh geus teu puguh nyikut. Ati teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae. Kadang kos urang kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh. Ta eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh kuat. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lah nu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti bocah nambalaya kiai siapa neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok kieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai padahal teh kudu boga partai-partaina acak-acakan teu solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana doh aya jelema pinternya sakuari di luhur aya teu boga partai peot desa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun ku ari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah ku ari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos itu basa pira Indonesia aja jelema rek kahitung tek teh hese amat tuh hese amat babari cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut mun 2 bulan ieu terapi wallahu a'lam bissawab bisa assalamualaikum warahmatullahi keur diurusan kuwae sebab naon perekonomianna mungsrut wae iyalah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik teu jalan ai negara mah moal bangkrut degekeun ku Celisia dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik nu bangkrut mah perekonomian kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat negara mah moal bangkrut nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negara mana bae moal bangkrut rakyat
negara mah moal bangkrut kurang kuari malayar we duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana na kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupati na ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae kumaha aing ka ditu nama aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia terbego aing kabehan seakan-akan seperti itu negara orang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bayu teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyaona naon ieu ku teu nyaona naonna tentrem teu nyaona naon ku teu nyaona naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae nya ge teu isieun gapagih jeung rakyat teh bupati salah teh teu isieun gapagih jeung rakyat bupati bego meureun tah mah ya tuh rakyat teh bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tekan seperti kos kitu tah ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah nu edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka8 nomor ka7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pelet resep nomor ka9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga dedeulan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat yani bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama'i war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar ulama bangsa di sugak sogok
Iya mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh. Jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun. Pemimpin-pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di beat dipilih ku urang kabehat. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikan khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpin anu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara. Dikamasankeun ke para tokoh tanya tentang politik, tanya tentang ekonomi jeung budaya. Coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memeureun di parlemen. Nah ieu lah ku kula dipersiapkeun. Maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula. Wah, naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya. Iyalah, makanya na mundur, ieu naik. Atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui. Iyalah Umar bin Khattab. Geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik. Nomor kedua. Nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas. Wa bistilahi jami syuruti. Sah jadi presiden bistilai jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid. Sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10. Andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim, jelema nama mukallaf, jelema nama merdeka, jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang. Ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan. Jangan majukan perekonomian di negara eta. Sementara ayah batur nu hebat. Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan. Mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat menjadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat. Istilah ngaran. Ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Teu meunang. Negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kedua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe mah bisa dengan menyeng doang. Menyeng teh ceriknya nama. Boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia. Kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab. Salakina bae salakina marah, aju bae manyun bae.
untuk memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngeguling brek beres sakitu doang banyak nu kos kitu dek mimpin negara deuk kumaha lalakonna karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pemimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyahoana naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran orang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ke jerona Masya Allah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana jalan nembus Rodi kerja Rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda nu di Bandung itu bendungan nang Belanda kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana baheula Belanda nyieun jalan kereta Belanda nyieun jalan Belanda nyieun irigasi Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang sugan gunung songhek henteu sugan hutan songhek henteu kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek Sararohek kuari gunung sohek hutan sohek laut sohek barican aya ieu mana bebeunanganana ieu keur cerita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari lamun diceritakeun maju bebeunangan urang mana nyieun jalan kuari jai anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan jih oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak siap aduh baheula ge urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu orang dah nah orang mah sararohek toh lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula muringkat bulu urang Bung Karno bapak kolot urang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leungit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nya memperjuangkeun coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati nih di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad.
mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada kiamat. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno, Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad, innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu harteu nginum pan? Kicep. Kiai, saatnya kita mati Kak. Tidak. Ceki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang. Blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad, Bung Karno, pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya, cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak orang mana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah, nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Teu harteu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu. Lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur. Lobang angin, asup ka dinya set, bluk. Mawa sangu dahar di jero. Ayo kita makan. Ini pertolongan Allah. Dah, Bung Karno ge bingung dia liwat mana jelema ieu. Di lawang dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kok kobok set sasalaman. Naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saat teu ngomong. Deuk ngomong ka Kiai Ahmad besi salah. Secara kanan bae itu. Kiai Ahmad teh ada kiai ulah apa? Kita sok ngaji mingguan di dieu. Ngajina hikam teh. Ya Allah ya Rabbi. Geus rada aya tanaga teh poe eta. Isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno. Set datang deui. Wah, mantap. Pohara jasa. Hari ke-6, hari ke-7 mah datang deh. Ke-8 tetap nanya Bung Karno. Siapa sih? Jangan tanya. Tuh bener bae ceknya. Ini carekan deh. Tuh bener nanya saat-saat kos itu tuh bener nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Hah? Nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa itu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap pae kan dianggap pae gue jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyara kerkarari ada apa cek Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge. Itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini.
nah seserian jadi di jero duaan bae Belanda sieun jere ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun kayana negara udah jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh tapi kan meleset jelemana blek ka Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau coba eta bisa kos gitu nah setelah diperiksa dek di bredel kieu dek dipaehan nu siapkeun tadi mah kurung batang kuari mah stem disiapkeun begitu asup ka dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana dia kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan Belanda deui keur kacaritakeun nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah ieu keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Cerang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapa kan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon gara-gara lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ke dia set beres dah mah dibejakeun kiai oh langsung udah bejakeun sia digali ke kuburanan takut itu kan wahara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak wajen tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ke Bung Karno lain di Indonesia baik Jepang simpati ke Bung Karno Arab simpati ke Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno jehe lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat aneh nu dipuat lah hanya nu nakal-nakalna bae cinta wanita lah nu dipuat teh tentang kepki-an lah nu dipuatna kepositifadana negara jadi merdeka hanya sakitu bae lain-lainnya teu pernah dibuat ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet maka Bung Karno siap yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana setelah ada nanti saya ke sana patupan sanagara neangan makom Imam Bukhari begitu datang tadi itu salah cek ngecet Bung Karno bukan itu makam Imam Bukhari mah yang ini nunuduhkeun Bung Karno lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantep mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus
dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep baik di PKI di lain baik cekate lain baik eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa dipelesetkan hate leutik bangsa tetep lain Bung Karno seorang waliullah hese dek galejitkeun ka gorengan dek galengitkeun kabagusan Bung Karno supaya jore teh hese sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae kumaha meureun eta mah kumaha meureun kajen du bagus-bagus ge teu daek bagus bae hese bae lain keayaan buktina tapi di jero benak hatena anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama yang sepanjangnya ngajawab teu bagus saja detik-detik terakhir nu rada bagus teh rencanana tuh Gus Dur dijore-jore eta tetep bae nu kamari anti Gus Dur nu kamari ngajorekeun Gus Dur nu kamari buta Gus Dur kuari mawaan zarahnya anu untung nyana nu untung nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta ye Gus Dur ya kuari yuk kita darah yuk gesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nyana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagai di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang kuari-kuari mung magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urang nurun kabeh bisa tukangkeun malobaan kana tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyawana mah jadi akhirat ieu tuh urang bae ngaji bae hayu nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh kadenge atuh kajen ke buktikeun di akhirat je perang sana tah atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah masyaallah urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang nu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya ge ceuri emang teh ceuri kata leutik mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung-untung nyana urang mah ngaji bae jang ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna itu ieu mah ngawuduk we pokona geus titik beres tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir we kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi di mana cenah walina ulah nyahos ya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikeun aku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika urang anti cilaka ujian eta lah hijab
nah nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engke urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik carita ekonomi hebat jasa datang ka imah puyeng lain lalagaan puyeng tapi ketika orang datang ka dieu tak atawa ka pengajian nu lain beban naon leh pokokna nama kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh masalah wauhan kana jeung si eta dari jeung kiai masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalau mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk emang ngahusukeun ku Pak dihusu-husu kurang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli makrifat orang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahal tuh ngaji na aja hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parang sana bebal meureun ngaji tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah renganan kreditan tehara aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang anu kurang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah orang kaput tanda bahwa orang teu bagus balik ngaji bebe ja ka pamajikanna neng je orang ngridit teu bagus ja kadenge ku neng urang ngridit deui jadi yuk ai kakak kumaha sih mantak ya kakak wanek ngomong kan neng maning jual apa maning kredit nek nyoba kan neng ai kakak mah geus dahayan ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui jadi 2 nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngapa-ngapan ya kakak musyawarah lah orang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Terus bapak kolot nabai Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus ti ditu. Asup ka jero hate nang Allah kan nur ilahi. Buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha gesan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di kadiekeun beda na aya nur ilahi jeung geus kitu mah ulah hese-hese ge bae lah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ke bae 2:30 tolol teh coba diengke-engke bae kunya na ge engke naon eta nur ilahian ai kiai nu hudang teh penting mandi wudu salat kok berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahian mah kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut ti tetangga kuari mah nya dek diteruskeun bae tolol-tolol teuing si awak jam ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh
tak aya nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeringkeun hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nanyana belum teu nanyana yang hudang jam 1:30 nanyana supaya ngerining diteuleung dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD nur ilahian lu capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek jeung sudang teh lah dideuleu oh can waktuna parengan besi gandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokona mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kuku mah ge kejeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyeun kangjeng nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah hei Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur kangjeng nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur kangjeng nabi jadi aya nur kangjeng nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur kangjeng nabi urang matak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan we beunta urang geus sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deh ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap lagi karena ngongkong nah ieu ge sarua ieu ketika urang ngaji guru mah kadang nyampekeun Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleu sakan akhirat kadeuleu mahal eta tuh keluar bae kadeuleu Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang neuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng boh mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana eta nur ilahi sebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang aya nu kitu kulo loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyaman ulah loba omong asana anu bebeja nu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup moal ngaji sanunitas ya ngaji ka dieu ngita henteu nah wa bistilah ijab syurut jadi membawai menguasai ngalindi kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa na jadi pemimpin teh ku ngalindi ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui ku kekerasan kekuatan demo berarti gulabah ba'da mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titah ngalindih sementara masyarakat anti ka Amerika
salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ya pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS Masya Allah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang yang jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab aya nu ngacungkeun bendera di dinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tentrem tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai sam geus teh mah teh gitu tau di urang wakos kitu lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiai lagi bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetap ente aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukang maena oh berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakitu gitu boga duit tenang kamu mun boga duit geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem tah ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atawa nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantep ya saya ini pasek edinya na bodoh edinya na dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu kene jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gustinya hun kajujur jeung adil ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai di jerona aya ustad di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh sebuah cobaan ka bangsa jeung negara sebuah cobaan jang rakyat cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara Masya Allah geus rapi sak
nurut orang wajib kemanehanana selamat bertentangan jeung agama ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama orang nu bisa disalamatkeun nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana kenu tanggung jawab di akhirat urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae urang jadi rakyat urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus nah ieu ketika seorang fasik ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara tetap sah-sah bae jadi kepala negara nah urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu nu bakal terjadi fitnah keluar orang kira-kira kudu milu bae Masya Allah kan urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun silakan bae walaupun kumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asyan sanajan nyana doraka sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah jadi presidenna doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut karena aturan-aturan nyana urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang Masya Allah tah kitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas biwilayati sabiin mumayyizin yarji ulil uqala awim ra'atin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe halian putu tasarrufuh ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang ketika urusan kenegaraan urang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah duna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat puasa zakat urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang ternyata di urang masih aman keneh alhamdulillah walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin urang lamun teu nyaritakeun tentang kondisi di luhur urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka geus dipuatan boro-boro di sektor politik di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam ulah maju ahli sunnah wal jamaah nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya jadi urang gerak kumaha ge hese urang mun nyaritakeun gos kitu kakarak pusing mun nyaritakeun urang di handap mah kieu pusing naon biasa bae geus urang mun nyaritakeun di luhur berarti urang deuk berjuang kumaha caritana pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta ieulah anu nyieun pusing di Indonesia nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari nu paham kuari pusing duh di kumaha ieu kahareupna berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna anta kuari mulayan endek rada dirobah saeutik kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji
sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi. Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap. Deuk kumaha ngomong naon cobanya na yeuh. Kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya. Nu terjadi telak nu aya. Itu urusan urang rencana Allah anu memutuskan nyanggakeun sadaya-daya. Qultu wallahu a'lam.